ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, sampura rasana ingsun baraya lokalitas sadayana di mana we ayana. Pamugi aya dinu kesehatan sinareng kajembaran ieu. Alhamdulillah. Aya dinu tangtayongan Allah sinareng welas asih. Amin. Amin Allahumma amin. Nah, kumaha kabarna ye sadayana bara wargi sadayana nya? Tas lami tepet tapangnya kieu nya. Iya. Kumargi seueur kasibukannya. Duh, ayeuna mah urang aya dina segmen naon ya? Ngawangkong ngabahas apa ki Gud? Ngawangkong bae lah pokona mah. Anu penasaran nya sok patangin terus. Oke. Hey. Aki, dinu ngomong kali ieu bahas naon ya ki Dadang ya? Ya urang kieu we urang kumaha nu sabenerna dina bab nganuhunkeun pomo kerusum hujan kieu nya. Ya, soalnya seueur nu ngeluh euy. Eta. Urang kan kadang kieu nya kadangna teh keur rek init-initan ya. Lamun halodo teh, hoream panas. Hari hujan, hoream hujan, aing serek naon atuh. Masalahnya. Kadang hirup teh kitu ada luh lah we, bere hujan embung, bere panas ngeluh. Tapi lamun panas hujan kumaha? Tak panas tiris. Jos. Panas amit-amit jabang bae ulah eta teh penyakit. Aya hujan poyan, aya. Cenah mah cokelat mah sok nyuit ceulis eutik. Cenah naon? Nah nya Ngameh teu apa. Iya. Main teu apa. Cek di bisi sabelah. Sabelah panas, sabelah tiris. Jadi da nu ngaranna hujan mah nya hujan poyan kumaha. Pokok hujan tapi poyan gitu kan aya poyan. Kan eta teh ilahar gitu sebetulnya mah. Tapi kejadian gitu kan. Aing teh ilahar beureunya. Biasana gitu emang ketangnya. Nya eta keajaiban Gusti. Perpindahan tina usum halodo kana usum hujan. Sok aya usum eta hujan poyan. Teu pugu-pugu jual gebrek we kitu nya. Kan tara ngagebrek teuing. Saeutik tapi Saeutik. Ngopoy. Mata sok nyiwit cenah ceulis saeutik. Eta ngameh naon sih? Teuing nya ame sadar beuki. Nah, eta Ieu teh pengawasan Gusti tah. hiji eta meureun ame aya. Ame aya dina kasadaran. Tah boa anu kadua mah boa kieu. Ku sabab ieu perpindahan mun bener ngarah-ngarah sadar. Urang teh aya dina alam naon. Nah, gitu beureunya. Dan urang teh kudu sadar teh ieu rek pindah waktu. Berarti pindah oge kana pagaweanana. Bener geus kieu teh geus tatan-tatan ya meureun rek nah ka sawah nah ka mana gitu kan. Hujan urang meureun di imah nyiwit ceulis saeutik. Kan ari telinga mah atawa ceuli urang boga dua aja. Ini boga sabari. Boga tilu ieu. Pernah ningali soal keur pandigi. Nah tulang tongong aya. Henteu eta mah sanes. Aya panayaga. Eta mah sanes cepil. Oh sanes. Naon? Dadangwan. Nah, kan nu ngaranna aya cepil, aya hujan aya keresekan. Aya cepil, aya ceuli. Beda tanya. Bedana lebah mana? Cuma Kecak atuhun ieu cepil ieu ceuli apa kumaha? bentuk sama itu teh cepil teh kieu nya nyecep nya nyempil. Lain. Naik aing jujuk. Aduh nya ka mana gitu. Aing sok omongeun. Hei, balik deui. Karena konsep hatur nuhun eta ki. Nah, eta maka urang ngahatur nuhunkeun ketika perpindahan waktu teh berarti kamari halodo geus beak tinggal dihatur nuhunkeun ieu urang ngahatur nuhunkeun rek perpindahan berarti orang ganti ieu teh nganuhunkeun anu geus. Nah make bet bijil aya rasa nganuhunkeun. Nah eta kita. Jual nuhun we dibere hanteu macam katanya. Kan kadang tibalik urang nganuhunkeun teh. Ayo urang mah panannya konsepna teh terima heula. Terima kasih. Arek geus dibere mah pere gitu. Iya kan? Kudu nama hatur nuhun beureuh.
Iya. ngahaturkeun heula kemudian nganuhunkeun. Jadi aya pengorbanan heula. Heula. Lain narima heula tuluy nganuhunkeun nah kitu mah tidak tahu diri mun teu dibere moal sadar-sadar. Eta. Moal mere-mere beureum. Jeung deui kadang kieu narimana oge nya. Tah maka si hatur nuhun ieu teh hubunganana aya ti mimiti heula ieu. Hatur nuhun mah ending gini nya. Terakhir aya rasa, aya rumasa. Rasa rumasa tumarima neme nuhunkeun. Karena lamun rasa orang rumasa orang teh dibere ku pangeran kanikmatan tina hujan tina naon. Engkena teh ningali bangkong jadi tang sawah jadi harejo Bangkong jadi naon? bangkong jadi reang. Lain mah jadi reang berarti jadi sarada gitu. Kadang teh bangkong jadi urang. Lain bangkong mah maksudna mah bangkong wirid teh. Bangkong wirid. Kumaha bangkong wirid jadi teh acak-acakan gitu. Pongpang. Tanya. Saya nyadar serang panglima bangkong mah. Usum hujan mah pas bangkongnya yang nyuci kopi. Oh, itu pinuan. Si bangkong eta di sok abes. Ang diomong-omong si aya. Sok aya. Hese yung sirna geus aya teh. Hoi. Nah, jadi konsep hatur nuhun di urang mah nya di Sunda mah ngaturkeun heula kemudian nganuhunkeun. Jadi orang tengah aturan maksudnya memberikan dulu sesuatu atau sok seueur pisan seremoni nanya acara-acara kebudayaan keadatan siga. Namanya itu contohnya anu syukuran atau hajat. Syukuran hajat. Kadang saja benar. Orang sok kadang hajatnya. Hajatnya kan kabutuh. Aya hajat, aya kebutuhan karena sok itu kan. Beda deui jeung buang hajat. Eta mah micen ka hayang. Micin ka hayang. Oh, nya ngerti. Micen ka hayang. Sabab hayang kamu goreng geus sidahan mapan. Jadi eta PDL calana. Pernah kacipirit. Pernah hajat dina cara. Pernah. Ini hajat sorangan. Hajat mah berbeda. Pagi. Tapi heula mending ge namun Oh, nya. hujan. Nah bener berarti Aya. aya. Ngopi heula. Berarti aya hajat anu teu beja-beja. Tadi Hayat PDL. sorangan. Aya abi mah dacan kantos. Nah gitu. Ah kantos. Anu dipopokan teh geuning. Abi mah teu dikopopok teh ralit mah dinusan. Iya da kenging nyair teh nya. Saya eta mah rasis. Nah gitu. Abi mah sanes Persib. Bisa aing ngomong ke rasis. Rasis juga teh Persib. Tah matak cek kolot ge ciwit cili saeutik teh cing denger sia teh. Ya da abi Ceri mah lambang keseimbangan. Sok lamun di sintrek mah hijinya ara duanana. Sok hiji we ceprok geuningan. Nah, non teh ngahiung. Keseimbanganna teh jadi berkurang. Menggunakan Ya laras gitu. Pil jadinya. Oh, nyenten istilah nama urang Sunda mah nya tumarimana teh nya. Eta Tarang ngarepkeun dibere matak ngahaturkeun we. ngaturkeun. Hatur nuhun. Nepi kana jero hate teh. Tapi itu mana pangarasaan? Lamun anu tarang nunuhunan kumaha? Nah, eta teh nu karena teu rumasa teh ya. Teu boga rasa teu rumasa. Tah mah konsepna terima kasih lamun teu dibere nya moal ngasih. Bener kitu nya nya. Padahal kadang ngan saukur sa ieu hungkul ngarasa narimana teh mun ngarima ku barang. Kadang orang naon teh aya batur gitu anu imut ngageleunyu seuri ngeunaheun atau seuri nya imut ngageleunyu lah. Senyuman gitu nya. Urang teh Karena hate teh nya. Jedag. teh baru atuh nuhun tos someah. Kan kadua teh rasa rumasa tumarima engkena teh. Rumasa narima si eta mah hade kalakuanana. Urang teh akhirna nganuhunkeun. Henteu naon teh. Tapi Sekarang teh jadi balik. tapi kayak di zaman ayeuna sok aya keneh eta teh kitu. Henteu aing sebut aya keneh mah aya. Aya. Lumawi gitu nya. Kadang geus SMS geus panginten nya. Rasa kumaha nya kieu sedih jeung prihatinna gitu nya. Anu kedahna mah kan
ada ban urang Sunda boka sohor pemeahan gitu nanti nya ayeuna mah mulai tekikis saprak pas amangan wae kakak kalembur lembur gitu murang kali teh betul di murang kali nanya nepikeun SD SMP teh ayeuna ada ban boh tinu bicara boh tinu nyarios gitu nya tinu perilaku lainnya terus teu diarange betul nya kadang-kadang kieu kan ku ayana strata teh ya ku ayana tingkatan teh urang teh jadi kadang memaksakan anu dihandap teh kudu seuri ka nu luhur. Jadi nama meureun serab kitu lah ku pangkat teh kitu meureunnya. Nah jadi nya kadang kieu nya kadang sok nitenan gitu. Di ditu aya sisi orang teh aya nu hayang misalnya teh. Hayang deukeut, hayang kumaha gitu kan. Nepikeun ka naon istilahna teh. Naon wae anu boga dibikeun kan tanda kanyaah eta nya. Tanda kanyaah eta teh. Eta mah aya. Padahal urang teh sebetulnya teu butuh dina hal eta teh. Contohnya. Ieu seseorang eta teh manehna ujug-ujug ngirim ranginang. Ieu cenah abi kenging damel nyarira, kenging dibuat nyarira. Ieu cenah kamari panen. Mikeun ka urang teh misalna. Terus urang teh kieu padahal orang teresep dina hal eta teh. Tah. Urang teu meunang untuk nyaram teresep sok teu neuneun di ditu. Nah, kadang ku kondisi tadi teh perbedaan yang sajabana ningali teh lain ningali cara anu merekna, tapi malah ningali naon anu diberena. Kata jadi weh. Jadi nilai lah nilainya kumaha dia usaha ieu teh sehingga padahal mah mereka ge anu datang teh tadi teh si ibu nu datang teh ka urang teh untuk mengharapkan naon hayang saukur hayang ngobrol hayang kieu oh nya ciri asa nah, iya abi kata ieu oh nuhun diapresiasi ku urang atuh nuhun pisan katampi jero katampi teh katampi teh jero matak atur nuhun oge ka ditu teh nah boga make bet mere manehna ka urang lantaran aya rasa rumasa jeung tumarima rasa rumasa naon rumasa urang gawe teh sorangan meureun aya muncik paribasa teh si orang ieu teh kalibat jasa tina ngadoakeun pernah kumaha podak boga kahadean misalnya mah ayeuna rumasa eta urang hayang ningalikeun mere ieu ka manehna tak eta intina geus aya rasanya kasasama. Maka istilahnya sama sama teh satu persamaan antara anjing jeung kuring teh bedana gitu bener nya kieu sabab geuning rek anu beunghar rek nu sangsara anu pangkatna gede anu rendah sarua euy nalika laparnya dahar nalika tunuhnya sare kitu nya urang bingung nama anger ku kebutuhan butuhna lapar jeung haus misalkeun nya kan dibingungkeun ku pilihan rek dahar wae aya sangu goreng aya kupat tahu. Ya. Padahal beuteung mah teu menuntut eta. Menuntut mah naon sih? Waret. Benar. Beuteung mah nuntutna wareg. Da si ieu mah kitu buku perasaan anu penting mah sabeueun. Kadang urang sok kayak ge asa samar ka hayang. Eta hayang naon cenanya? Hayang naon ieu teh? Eta teh lamun duit loba pangabutuh eueuh ki. Lain ai seseueurna apa enggak butuh apa. Nah, tulipak tungtung tulipak titik. Keheula iklan heula panah ke hayang. Ieu musim hujan mah ieu ayeuna teh pan November nya kinya. Bener cek geun naon teh GR teh. Ngon da pembarayut. Pemerain. Oh, rain juga tekan. Pemerain teh November musim hujan. Urang ya kan tapi zaman sekolah pernah ngadangu ya mah. Anu bar-baran teh bahasa September teh sok hujan cenah mah. Mas arat tuluy eureun cenah. Oh, berarti bahasa Februari kamari hujan teh bener Februari. Berubah nanyir. Taba cek zaman sekolah baheula. Ke SD tadi. Tapi aya nama kadang-kadang bulan September oge panas we. Kadang bulan Mei hujan.
Nah berarti ya perubahan alam teman gitu. Rek demo ka Gusti Allah gitu. Teu ieu mah kitu berarti eta teh hitungan teh geus ngatog. Iya, mun geus beda ieu teh nya. Kan beda. Beda Nah, pola tatanan beda. Tah euna rumah meureun ku urang salama ieu karumpak meureun. Sanes karumpak larasna mah ki diru. Dirumpak. Jadi tatanan hari hujan teh jang saha. Yang Nah, boga rasa urang teh baik di kana rumah boga rasa urang teh hujan teh jang jelema hungkul. Padahal nu buteun hujan teh lain urang hungkul. Ya benar. Sakabeh alam ya. Apa nanti Allah teh meureun nurunkeun hujan teh karunya ka bangkong, urang karunya ka tetangkalan. Urang juga gede hati. Gitu. Tapi sok aya wae ngungsi ku hujan. Loba mah. Nah, tadi ujul mama kadang sok beda persepsi. Nah, iya, makanya aku kudu ingat bahwa hujan itu sebenarnya sesuatu yang sangat berharga. Dan aku sabab di bungkus aku welas asih na Gusti jadi siga nu murah. Dari situ. Karena sih contoh kecil lah mun urang dagang cayu hujan saleter Mal payu. dah bawa saleter ini 3.000 saleter payu moal. Beda jeung Coca-Cola jual 3.000 saleter payu tapi buktina tatkala kalau do panjang aya teh jelema nu omeh makekeun cai Coca-Cola. Eueuh cai hujan, artina cai hujan teh tah hese euy. Mahal ngan peda dibungkus ku belas asina Gusti. Dimumurah merenya ku Allah teh gitu. Nah, jadi kadang-kadang gitu. Ketika ninggang di pandangan jelema mah kadang-kadang gitu. Heeh. Jadi anu hal anu katingalina padahal ieu luar biasa gitu kan. Buku sabab berasa jeung rumah sana kurang teh ya. Jadi teu ngarasa bahwa ieu teh mahal. Ah, eta berarti konsepnya kembali deui kanu bab hatur nuhun. Nuhun. Urang bisa ke alam. Naon namana teh? Ngahujah gitu. Ai urang ngahaturkeun naon ka alam mangin gitu. Eta kumaha carana ngahaturkeun ka alam? Nah, ngahaturkeun nuhun ka alam nya ngasaukur urang bukan ngasaukur. Jadi urang kan ngajaga siklus kehidupanana. Jadi kieu misalnya teh bahwa si hujan ieu teh rek diturunkeun teh jang tadina mah jang wilayah ieu lantaran tatangkalanana loba. Ayeuna mah tatangkalana geus eueuh, gunungna geus eueuh. Teu jadi da panas teh mun panas mah meureun secara logika oge nya malih ka luhur jadi pindah ka belah dieu. Eta kadinya. Nah, maka ku sabab tatanan eta naon teh rasa rumasa. Kela aya tadi pertanyaanna kumaha carana nganuhunkeun ka alam. Ngahaturkeun ka alam ngajaga ka siklus kehidupanana. Lantaran urang terlepas jeung alam ieu. Urang cicing di dunia misalnya teh urang butuh tatangkalan, urang butuh cai. Kumaha sangkan ketika halodo jadi tuluy aya caian ketika naon teh nalika tatangkalan terus hirup jadi aya berbuah aya jeung kaharan sebutna disebut kahirupan. Urang kahirupan ku saha? Ku alam paling teh. Urang kahirup ngaroge kahirupan. Kahirupan berarti urang bisa jumeneng bisa terus kieu terus kan nempel sih bade tatangkalan genyer naon teh kangkung jeung sajabana gitu juga genyer unik ya dina mindset abdi nalika nyadoskeun tetangkal anjir cari ini kude sampai kude lantaran naon maranehanana ridoeun rela eta mana si tatangkalan eta teh dicopot ku urang diolah ku urang didahar ku urang nepikeun ka jadi urang manjangkeun hidup urang. Oh anjeunna ridho balik deui kanu tadi ya bang kada melenceng sa etiknya keun baelahnya kanu PDL tadi teh kamu genyeuna dituang sok anggarnya sanes teh mulang lain mulang tadi mah eta dina mulang wujudna tak copina kan tapi can ngobian siklusnya kinya kami misalkan keluar utuh kayaknya cobi tuan kadang murbat kali pemberenya kadang anu ngarambat gitu mah kadang ti dieu ieu geus nu saware geus nepi ka jero di dieu lak-lakan aya nu kitu aya aya nu kitu aya kapungur naon teh ngaranna teh anu ngarambat teh anu ngarambat kayak lain sok dipake lalap teh di oh nya iya lamun bahasa Indonesia nama pegagan antanan nah antanan di sawahnya di sawah barang di sawah oge sok berbagai macam nu bisa dimanfaatkeun ku urang lain ngasaukeun parena hungkul
antanan bijil jadi Iya, lalapnya nyoba ubar. Ubar. Nah Ubar naon? Ubar lapar. ubar apa emang ubar kan Ente emang ubar. emang ubar. Taki jang manuk mah. Batuk. Oh batu. Jiwir cili saeutik ame denger. Nah eta jiwir tulis saeutik meh sadar Sadar. ngimpi teh Eta tapi aya dongeng lagi ieu mah. Hmm. Jangan tatangan di Pangalengan gitu memawi. Terus kan di ditu mah nya si genyer teh tara di potongan soalnya langsung belegeran hiji mangsa ibu-ibu teh nuang eta tami. Ngirim ke rumah sakit sangkana turun paranakan. Nah, itu nolol gitu di bagian sesuatuna gitu. Pasti parios ka dokter, cek dokter teh ieu mah teu di landungan, Bu. Si ibuna geus reueus naha. Aku mah cing bersih. Lain Si cara buat cek pegang. ai mindset dia ngomong mindset kayak mindset teh ieu kan makan ngandaharna Genyer. nuang genyer sok ngulang titik-titiknya. Mulang basa, gua mulang ka asal balik deui. Nah, PDL we. Teu nah kieu musnah. saya suka teh micina bareng terus ditinggali tuh ini masih anu kapanggih gitu. Oh sih berarti geus kana harga genyer. Jadi indikator kan namun orang ini geus dahar kan namun orang kada jengkol nya makan jengkol gitu. Terus kompol Kelam makan jengkol, jengkol Jengkol. jengkol gitu kan makan jengkol kan namun ketika ngumpul teh kapanggih ieu tak ieu cenah sih geus jengkol tapi lamun anu tah tina tadi teh tina pambicaraan oge naon teh bisa kapanggih oge si anu jeung geus jeung genyer jeung Kala siapa beulit. baik deui balik deui jadi ieu tah ingin mau Iya, PSS. PDL. Nya PSS eta teh. Henteu. Enggak boleh dicaritakeun. Gelu ya keur ngopi Iya. gini. Balik deui kana konsep ngahaturkeun ka alamna seperti nah apa. aya teh jadi ngaturkeun nuhun teh rupa-rupa anu doa gitu kadang-kadang Ayo ka doa. urang doa aduh nuhun Gusti parantos eta gini Syukuran. syukuran nah makalah bersyukur berterima kasih gitu kan Jadi syukuran teh suku yang berlari. Suku teh sampean, ran teh lari. Syukur teh syukur mah. Cek ini tong Arabeun sia teh. Syukur. jadi baik deui nya Baik deui. rasa rumasa tumarima Tumarima. terus nganuhunkeun tah urang ngahaturkeun nuhun mah eta dua sisi jiwa jeung raga ada keucapan da lamun ka urang balik ka ditu mah kena teh mulang tarima urang dibere jasa bere naon duh urang teh ieu mulang tarima tah urang teh kadang-kadang sok pabeurit di dinya teh mana mulang tarima mana nganuhunkeun mah urang antara naon teh antara Islah doang. islah kan aduh nuhun pisan nah artinya lamun aya paleuwih lamun aya urang boga paleuwih nah mulang tarima Dibalikeun dibalikeun Jadi deui we euy konkretnya Konkret. kayaknya tetangga teh susah mana. tah anu parah mah nu teu ngahaturkeun nganuhunkeun acan dia jauhan ka mulang tarima. jauheun kana mulang Jadi tarima ingat di Kana mulang tit mah. pantesan intinya kieu meureun urang teh entong menyepelekan segala sesuatu dianggap leutik. nah eta Makana pun ini almarhum sok nyarekan ki maneh sia dahar sangu teh tong di naon tong disesa-sesa Hmm. bisi ceurik urang mikirnya ka dieu gitu sanguna nu ceurik teh ieu kurang-kurang Nah. kemis pemikiran nya artinya meureun nu ceurik teh lain sanguna tapi tetangga maneh nu teu dibere dahar ku maneh bisa istilah nah maneh ridho keneh eta Nah. sangu dipiceun tiba-tiba dibikeun ka tetangga gitu kitu ngeureunnya bener Ya jadi naonnya kolot mah. atuh nilai euy nepi teu urang kadinya henteu ayeuna mah geus jaman ti kotok Ngalewat wae ge nama kana irung kadang-kadang benar dina ada banyak biasa nelpon kan kitu kan. Masih eueuh nu kitu teh. jarang lagi memawi tara rencangan sadayana balik deui meureun kana kasadaran ngame urang jeung sasamana teh silih gitu ya silih tidak menghilangkan perbedaan ulah pada situ kecil Aden, aja sajabaan anger we geuniannya kadarna mah tuduhnya sare anjir laparnya dahar gitu garua ketika aya kasasamaan eta nya teu ngabedakeun teu ngawilah-wilah meureun urang teh siling oh si itu mau ditenggel ku urang nyeri urangnya mau ditenggel ku situ nyeri jadi aya silih mikanya
jadi balik di kanu rasa Eta jadi rumasa jadi anu kudu ditaikeun ayeuna teh karumasaan eta istilah gini istilah ini kayak karumaosan acan aya istilah nepi ka kitu aya nah artinya kan Kimun tak anu abi ya. ayo biasa bener Abi nganggotaring. Pan kidadan. apa terus di jantan kudu sanes Alah itu celebung disimpen doang. Gitu. Nah ini tadi teh rasa rumasa tadi geus ka ubek sebenarnya rumasa urang ketika ngabangkitkeun rumasa urang ka saha wae gitu kan. Nah, artinya bukan hanya ka papada manusia anu ngahiji mah nya kan nyiptakeun urang. Iya. Rumasa urang makhluk tah aya urang teh Pantesnya gitu rumasa makhluk rumasa diciptakeun. ayo mata cekol teh tentang tu paling bangla putih Ah, hubungan eta. urang jeung alokna meureun jeung Gustina, Hmm. hubungan urang jeung papadana, halumina makhlukna halumina nasta itu gitu hubungan urang jeung alamna. Nah, eta. Jadi tilu komponen ieu kudu saling kahubungkeun. Lamun hiji we teu terhubung. Batal kan itu. Acuk acak Kacau. gitu na teh. Ayeuna urang misahkeun jeung naon teh teu alus lah hubungan urang jeung alam. nya longsor Nah. meureun bencana teh nya Nya kan kudu Jadi peduli rusak teh apanya? Lamun aya kapedulian membeureun alam heuheuh sih ieu ningali lingkungan urang kotor atau kumaha nya beureun aya ya rasa kepedulian yang ya. masihan Jadi urang teh merasa sakral ketika rek naon nya rek nyodekaan eta alam teh da pasti impactna ka urang Nah, deui. gitu nyodekaan alam teh sarua jeung nyodekaan diri sorangan. Balik deui ka diri. geus jarang Nah, maka mal aya istilah nyalahkeun nu lain. Nyalahkeun mah masih disalahkeun masih disalahkeun. Abonganna meureun. Alam mau nyalahkeun ka urang. Mau nyalahkeun ka di sana posisi posisi sang pencipta teh. Anggar teu ente ka jadi protes jadi kumaha henteu. Nya, Gitu kayak urang bogan kalakuan manusia cenah. sebab Gitu kan. akibat Sebab nya akibat. nya lamun misalkeun alamna bisa ngomong mah nya urang ngeluh, "Oh, sia teh hujan wae," meureun kitu cek hujan teh. Aing mah da turun dina masana. nya ada contoh weh tatangkalannya ieu mah kabeh tangkal mun geus kahujanan tuluy kapaean amis geuning tah lamun kahujanan hungkul mah teu amis Nya. aneh jadi oge kadang-kadang contoh lamun eueuh hujan garing tanggana pae tah kitu abi gitu bisa kajelaskeun Ya, itu kemana? Tapi jadi ieu deh. Aya eta teh kawen. Mun geus asak mah amis, tapi kacida pahala mun dipaok. Kawen ya aing mah. Nah, urang kadang ngukur kana tadi teh kusabab rumasa urangna karurang. Jadi ngukur kana tangkal teh ngasaukeun ningali tangkal bungkeukan. Teu jeung hatena jeung jeung hatena meureun naon teh? Pasipatan-pasipatanana. Nya, teu diajieun Teu deui nya. diaji. nya makana meureun kolot teh bakal kolot mah bisa ngobrol jeung tangkal lain meureun, tapi lebih ke memahami sifat sok alamiahna. teu coba ayeuna geura si itu bisa ngobrol jadi tangkal disebut lagi dia Ya lamun ngobrol lagi ieu meureun panggil jeung Ranu. Punten agak lagi di lah teman-teman. Maksud nama memahami siklus alam. Oh iya pasipatan kali seperti ini. Kiki. Jadi memahami. Nah, kata. Nah, jika pernah kejadian saat orangan sabab menari mana eta ku Nah, teu kumaha kita? kurasanya. Kurasanya. Pernah kejadian nepikeun ka ceurik ningali tangkal teh. Nah, jadi ngarasakeun oge urang oge gitu. Ngarasakeun teh kieu. Nih, pernah ningali hiji tangkal kawung. Heeh. Kondisi non teh kondisina teh keur mentrang-mentrang gitu. panas Si tangkal kawung teh kabulan ku tangkal nu lain. Ku areuy. Wah, nutup. Da saya ngadadak teuing kumaha nya. Rasa sapang eungapkeun. Nah, barulah rasa ieu bisa ngadarjemahkeun ku pamikiran urang teh katerjemahkeun. Eta eungapkeun euy. kumaha mun kitu urangnya Nah, kumaha mun urang gitu. Terus naon teh? Karunya we kita akhirna naon urang teh. Dedeh deui nya sok diberesan deui urang.
akhirnya nah jadi itu sabab naon urang tangkal kabung ieu nanti urang berjasa ka urang nya berjasa dina naonna gula buat cai nu di ayekeun teh lahangna cai teh jeung sajabana dia berjasa ka urang kan harupatna nah urang kadang ngasih ukur rumah menikmati weh nah eta berarti bentuk seimbang lamun dibersihan yang berentong di beban kabeh berarti yang doma we paling lamun cek sana jukut kan manfaat jukut diconak dituangkeun ka doma tapi si peses doma teh meureun pupuk doma deui naon pupuk tanaman deui siklusna seperti jadi intina mah meureun sacukupna lah itulahnya jadi keseimbangan matak berarti nganuhunkeun eta artina urang ngamangpaatkeun hal eta dina saujratna dina siklusna jadi urang pada naon teh nganuhunkeun ka tangkal ya naon teh lain-lain artina geus we dinuhunkeun hungkul aya urang teh dimanfaatkeun ya urang ge nah ieu salah deh kitu konsep keseimbanganna teh meureun nya ku sabab sarakahna jelema pada ieu pare beak piitna alaan kabeh piit beak hileud loba hileud di alaan beurit berenyak jadi teu aya kaseimbangan nah maka baheula mah kolot ningali ieu mah biasanya ningali di sawah teh kieu di sawah teh rumah saurang mah da teu ngahirupkeun naon teh teu ngahirupkeun pare nya ngayekeun teh anu andil dina numbuhkeun eta aya cai aya taneuh aya tadi teh tai domba nya pupuk jeung eta terus cahaya nah eta kan terus eta terlibat dia ngajasa sangkan ieu bisa tumbuh ieu nah geus tumbuh teh urang kan hasilna mah urang manusia anu hayang teh pare teh nah padahal tah eta rasaan urang padahal mah nu hayang menikmati pare teh dan urang hungkul aya piit aya beurit nah meureun mikir ini mun cek piit ngadakwa aing ngomentar geus meureun sebut beuteung urang beuteung aing sagede kumaha jasa urang ngahakanan hileud teh meureun maneh mere naon ka urang meureun kitu maka si fungsina teh si piit teh ngilu oge hayang oge andil ka dinya nah kanan hileudna nah urang kadang kada demesnya ulah nepikeun ka kadahar ku piit nyen bebegi nah sia-sia dinepikeun ka ulah ka bagian saeutik pun padahal polkot urang baheula mah ngahaja lain ulah aya jelema anu ngaliwat kana galengan teh maka sok dipelakan jagung dipelakan naon teh anu sarangenge teh nu jiga halus naon we nya bebas teh anu aya sisikian naon luaranna teh bunga matahari laci nya bunga matahari terus aya pona biji-bijian aya gandum aya naon sok sangkan sok atuh ulah ieu urang nyadiaan yang piitna benar jadi teh kabeh jadi sok da sa ieu naon ge piit moal bika beak 2 ton atuh meureun tapi rusak lamun loba teh nya maksudna teh polana nya maneh mere naon jeung piit ka si piit teu ngadahar nu dijaga gantina nya tumbalna marnya istilah nama ya beurit padahal aya orai pan eta teh beurit orai jadi intina mah meureun sagala oge nya menipik tapak urang deui mah aya manfaatna nya aya manfaat ngan ku sabab mikirna sapintas meureun nya jadi we eta teh istilah nama naon karugian gitu nya da mata eta ge kan siklusna ka robah saeutik we siklusna kan jadi teu ieu ana oraina mah diparehan beurit numpuk ya wajar gitu kan ya karena siklusna eta jadi lamun kitu nya penting lah ngatur nuhunkeun jeung ngameh rumasa jeung naon nya tong adigung teuing rasa maneh urang pang naon dibere kemuliaan ku Gusti kitu nya mampu A B jeung C jeung D nyapirakeun kana hal terkecil pun padahal kabeh asal muasal ge teh nu leutik meureun itu kan nya da mungkin sok ada ujug-ujug daek nyaplah ujug-ujug gede da moal gitu lah urang wae ge sampe bisa nangtung teh
leutik Heula heula ngoronang heula jeung sajabana. Pantesan aya istilah netepkeun nitipkeun nya. Nah, eta. Ditetepkeun nya ieu meureun bagian anjeun, ieu bagian kula. Mau apa ieu? Maco naon sih Maca sebenarnya? rokok. tah menjadi pertanyaan kieu kumaha carana supaya manusia kabeh nya balik deui kitu ciga model zaman baheula gitu. Memang hese eta Memang teh hese gitu. kan dimulai di urang gitu kan nya. Kahayangna ari kahayang mah kitu nya urang teh Ngan dimulai di urang we heula ieu mah kudu kumaha. mata ketika tadi teh balik deui ka munculkeun rasa rumasa jeung tumarimana. Hilangkeun perbedaan. Nah, lagi anak tadi rasa rumah tumarima narima we kondisi oge nah sebagainya. Iya. Narimakeun urang kan narimakeun urang kondisina kieu. Nah, akhirnya kenging nuhunkeun. Eta tilu konsep eta. Itu konsep. Nah, rasa ketika rasana tumbuh mah tadi oge bakal kajawab mimiti bakal bijil adab-adaban. Ketika rumasa urang boga naon teh kajasaan ku naon teh tadi teh ku cacing kajasaan ku naon. Bijil adab-adaban eta. Ya aya weh istilah muncul mah mun pacara mah kondisi anu urang nganuhunkeun rasa komponen alam lain. Benar, Nah, balik iya, deui bisa sama. Iya bener pisan soalnya nu segi bahasa kecil gitu nya. Nu kahartos ki sakedik-sakedik nu mawi di urang mah sebenarnya mah boga orang lain. Orang lain. Ayana ge kan batur, dulur, sasama. Jadi dileungitkeun sebenarnya mah perbedaan kastra jeung sabajabana teh. Kan orang lain bae da si eta mah orang lain teh di urang mah sebutna batur. Itunya batur tepan meureunnan sesuatu anu nyarengan urang anu teu keung gitu kahirupan gitunya kan ayeuna mah ngabaturan kan ayeuna mah di perspektifnya berbeda bahwa batur itu lawan kata dari dulur sehingga dulur mah bae urang we ieu ge batur mah batur teh jadi orang lain teh nya padahal makna batur sendiri adalah deukeut anu maturan nu marangan nu nyarengan gitu kan urang teu bisa hirup sorangan itu nya kinya betul aya jasa batur oge di urang nyieun baju lain ku urang meureun jeung deui ngaranna batur hirup lain manusia hungkul sato ge batur hirup tuh karena aya tilu kan aya makhluk anu cicing makhluk anu nyaring makhluk anu eling eta anu cicing meureun tangkal gitu. Nah, makhluk anu nyaring sato makhluk anu eling ya urang mah tiluanana kadang cicing kadang nyaring nah kadang eta tah nu urang cilaka kadang lucu na kieu urang nyieun imah sisieun kana misalkan sisieun kanang munding kanang sebutna teh naon nya tempat tempat tinggal ular deket leuweung lah deket leuweung lah misalkeun di dinya teh sini kanang bagong tuluy nyalakeun bagong pada asup ka imah urang jadi kurang deket jeung imahna gitu hubunganna make bet jadi nyata kitu nyata berarti urang kudu memahami eta semua siklus kehidupan urang itu merasa bahwa ini pangajin nah eta saja banyak gitu antara dari teh kakeunaan ku efek nanti efek ding teu kakeunaan ku rekep deng papak sagejar eta edannya papada malu jadi inti nama lah laku guna tah eta lah nya nu berat makanya laku guna tadi teh laku guna teh bikin mimitina tina rasa rumasakan nah maka urang teh jauh-jauh jadi moal nyalahkeun batur urang we jeung anu di sangharepan ku urang di lingkungan urang naon aya taneuh aya naon cik urang laku guna ka taneuh ieu laku guna urang ka cacing ieu kumaha laku gunanya ieu nah eta kadang-kadang nu sok lamun urang konsen ka dinya mah nya lamun urang konsen kana urang ningali taneuh kering pisan karunya euy ningali pernah tuh urang ngarasakeun asa lari ka taneuh di lobat deing tembokanana jadi ngapkeun karunya beurateun taneuh misalna gitu kan nah eta paling mada nya malah nya jadi kades ka ieu lah si domba pikiran teh jadi kayak misalkeun cai gara-gara halodog teu mikir nah
Nah, itunya kudu padahal namanya kan si beren sisieun maneh aya tetangkalan Tah, teh eta. Si krusa teh dijaga teh. nyala teh mereka hujan ai kolot baheula mapan dijaga alamna aslina rek hukum malodo pun cai masih aya meureun kitu da aya penyimpanan air Eta ditata ku urang. ieu kemistingan teh kesalah pemikiran Iya. Gitu, begini namanya. jero euy ngabahas dalam dibahas mah lebih panjang itu nah gitu tak mungkin sadayana ieu dulur kualitas gimana we nanya ayeuna mah orang getolkeun deui lah urang naon sih munculkeun deui rasa jeung rumah sak teh rasa jeung rumasa kepada papadana sasamana ulah adigung lah silih aing pangunggulna urang pangsundana asa urang uyah kidul teh mah padahal mah cek si Kang Bayu oge emangna di kulo nu kuyah aya nyartosna mah urang silih reuketan lah anjeun jeung sim kuring sarua papadana kitu nya silih naon sih namana ki memahami silih mencintai dan menyayangi tanamkan welas asihna kemudian bakalan naonnya bersirkulasi dengan baik gitu nya gitu kan urang hayang lah nya ayeuna urang hayang dibageran ku tetangga tapi soranganna teu bager ka tetangga sok hese nya sembalikna lamun urangna itikadna baik impact yang akan kita dapatkan pun baik nah istilahna melak cabe bijil cabe kecuali dikawinkeun jeung naon aya jeung terong bener dikawinkeun mah wadah contoh kalapa jeung cau jadi naon urang jadina teu aya tangkana nu dikawin-kawin nya kalapa jeung cau kumaha teh kira urang bingung teh aya dikawinkeun teh saha naibna ieu teh gitu ieu mah kamari ngawinkeun kira Raja Wali jeung Manu Putra anakna jadi Raja Putra kieu pusing lah nya intina masalah baraya lokalitasnya ayo atulah urang sasarengan diajar lah nya someah kasasama urang angkat di adab-adaban Sunda teh adab-adaban karuhun urang anu wah rengkuhna ka cida nya ayeuna mah da di urang mah teh cocok atuh istilahna namanya rek mawa budaya asingnya di urang mah da sidik orang Nusantara mah nya ieu pisan gitu maksudna naon adiluhung pisan lumawi tina tata bahasa perilaku jeung sajabana eta seueur banget anu wah eueuh tadi batur mah aya tadi urang nya itu siklus persamaanna lah ieu urang raketan lah silihnya nya kitu beureunan pembabaran dina ayeuna mah ieu ngan ukur ngawangkong meureun baraya sadayana atur nuhun ya atau sok mantengin terus lokalitas logikeun ti nol logikeun ka ayeuna pada titik ini hatur nuhun jazakallahu khairan khairan. Nah baraya sadayana punten bilih aya lepat-lepat ka hati simkuring kidadang sinareng Kang Deden nyungkeun dihapunten dengan hatur nuhun pisan tos ngadukung ieu channel dikeun ka ayeuna lumawi sakitu wae panginten anu tiasa dibabarkeun dina pembahasan ngawangkong ayeuna mungkin urang maju ka segmen lain di panginten ki lokal missing da can kagarapnya lokal missing ngabudah dua banyak sekali jadi intina mah pami aya misalkan nya rekan-rekan atanapi subscriber urang teh aya ide ya teh sakomen lah nya misalkan hoyong ngabahas anu tah gitu lah pokona mah hayu di dieu kita ngawangkong bareng panginten nya atuh nuhun oge ka sadaya anu parantos Nyakseni sang sajabina subscribe sebagainya ngomong hapunten ayeuna mah nemeng ngasaupun ngatur nuhunkeun mudah-mudahan kapayuna tiasa urang mulang tarima mulang tarima kunaon meureun ku sagala wae itu tong siga batur jipoe gitu lang kira teman-temannya atur nuhun lah mung sakitu nu kabeh atur pamugi sadayana aya di nu kebahagiaan kesehatannya ulas asyikna Gusti Nu Maha Suci billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cang rampes.